Deng deui tanggal 17 Agustus bakal aya perlombaan sia di Pak RT. Wah, nya rame meureuna. Heeh. Mau bener datang nu kieu mah. Otak aing sok kabawakeun lemot ngaloding we engke teh sia mah. Aing mah. Hai. Aduh, aing mah rempag otak aing datang nu kieu mah. Ieu barudak nyaho teu? Aya perlombaan sia di Pak RT. Telat sia mah geus nyaho aing mah. Nya. Urang arek ngiluan perlombaan. Perlombaan teh panjat pinang. Panjat pinang. Emang namanya ke aku nya? Nyaho mane mah otakna lemot. Lemot. Naon lemot teh? Tuh nya, geus lain lemot deui. Ngaheng sia mah nya teu ngaheng. Kela. Naon sia maksudna? Saria ngaranggap aing gelo lain. Ning eta sadar sia. Aing teu narima sia. Ya emang lemot mane mah otakna. Buktikeun sia mun aing lemot. Sia perlu bukti. Aing rek mere pertanyaan sia, jawab. Pertanyaan naon sia dijawab ku aing. Ye, dengekeun ku sia pertanyaanna. Ari 17 Agustus eta tanggal sabaraha? Tuh sia pasti mikir. Botak-botak sia. Antepkeun heueuh. 17 Agustus tanggal sabarahanya? Daguan sia engke urang balik deui ka dieu. Hei, rek ka mana sia? Tumuan sia, aing bebeja heula ka panitia Agustus heueuh. A few moments later. Tuh tempo geus balik deui. Pasti geus nyaho sia teh jawabanna. Pasti. Sia, puspugu 17 Agustus teh tanggal 17. Sia ngalilir aing. Tapi terbukti pan. Terbukti naon? Terbukti bahwa mana teh lemot otakna. Heuh. Heueuh nya. Anjay.